Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dina dinten ayeuna tiasa papanek deui dina pangajaran basa Sunda peristiwa dina depan pengajaran kedua. Nama urang ngadongeng we nya carita ponok teh ya. Anu judulna Cikaracak Ninggang Batu. Tah ieu ceritana. Zaman baheula aya santri anu keur masantren. Eta santri teh diajarna teu maju-maju sakitu geus taun-taun oge. Saya bebeunanganana. Hasil diajar ti pasantren teh ukur bisa ngaliwat wungkul. Akhirna mah manehna ngerasa bosen diajar. Meureun pangna kieu ge geus ditakdirkeun jadi jalma bodo. Ceuk pamikirna mah. Di dinya mah manehna pamitan ka kiai. Rek balik cenah. Sabab diajar di pasantren oge taya hasilna. Jadi mending keneh neangan gawe sejen. Ceuk kiai perkara hidup rek ngulang mama mah moal ngahalang. Tapi ari ceuk mama mah geus kapalang. Apan masantren di dieu teh bisa kitu lilana. Najan geus diomongan kitu ge eta santri keukeuh rek kaluar ti pasantren. Geus kitu mah terus wae manehna pamitan. Barang geus jauh ti pasantren manehna nyorang jalan anu di sisina aya gawir. Pinuh ku tatangkalan geledek. Bakat ku capek jeung panas manehna tuluy eun hanapeun tangkal ti rek nyuhan. Di dinya aya cinyusu mapai akar. Nyak celakan kana batu. Eta teh disebutna Cikaracak. Ari diteges-teges batu anu kacelakan cai teh geus legok. Ceuk pamikir eta santri, ieu batu angna jadi legok teh sabab haben kacelakan Cikaracak. Tangtuna oge geus puluhan taun lilana. Sabab ari batu mah apang sakitu teasna. Tapi geuning akhirna mah legok. Sanajan cai anu nyak celakanana saeutik pisan. Eta santri ngulang naon-naon anu kasaksian ku manehna harita keneh ngahudang sumanget. Aing oge kudu terus diajar. Ulah putus hareupan pedah tepi ka ayeuna teu bisa-bisa. Kapan dina hiji waktu mah pamaksudna aing teh bakal laksana. Asal dibarungkut temen bekel. Tah geuning ieu buktina Cikaracak anu geus nyababkeun batu jadi legok. Geus kitu mah eta santri ngapulaikeun niat mulang ka lembur. Manehna balik deui ka pasantren pikeun neruskeun diajar. Barang santri na balik deui bari nepikeun pamaksudannana hayang neruskeun masantren mama kiai kacida bungaheunana. Di harita ta santri terus soson-soson diajar. Tepi ka akhirna mah hasil pamaksudannana manehna jadi jelema anu lega tanyahon. Nya ti harita mimiti aya paribasa Cikaracak ninggang batu laun-laun dilegok. Ari maksudna mah sok sanajan sakumaha hesena ari terus dikeureuyeun mah akhirna bakal aya hasilna. Jadi dari cerita ini kita bisa mengambil
sebuah mah di mana bahwa bagaimanapun begitu sulitnya kalian mempelajari atau belajar suatu pelajaran, kalau kalian tekun tanpa putus asa, terus dijalani, terus menerus belajar, insya Allah akan mendapatkan hasilnya. Atau insya Allah kalian akan memahami apa yang kalian pelajari, yang pada akhirnya itu akan menjadi bekal hidup kalian untuk di masa yang akan datang. Mungsak itu pengajaran bahasa Sunda dinten ieu atur nuhun pisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.